hidayah cahaya pituduh Allah, hidayah kesan Allah kekariman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anas Manusa surat ke-114 genep ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ka Allah abdi nyalindung tina panggodana setan, kalayan asmanu agung Allah anu welas asih. Allah pancegna kayakinan ka Allah subhanahu wa ta'ala nu Maha Esa. Sumangem abdi saestu sumalindung mung ka Gusti Pangeran abdi sadaya, Raja sakum na insani sembaheun abdi sadaya, ka Allah abdi ngabakti. Ka Allah abdi nyalindung sumalindung lahir batin tina kajahatan setan, tina pangrobeda iblis. Setan iblis nu dilaknat nu ngaharewos ngacawis. Setan iblis nu nyarumput nu ngecewis dina ati, ting harewos jero dada dina hate unggal jalmi. Tina kajahatan jalmi boh kajahatan bangsa jin. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip Sunda.